Sampurasun, salam karahayuan, salam kawilujengan kasadaya putra-putra Gusti anu diipikasi dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Para wargi sadaya tina dangat ayeuna abdi bade medar perkawis waktosna Gusti. Wargi sadaya upami urang ngadangu perkaris waktosna Gusti ieu ngandung hartos berarti sanes waktos urang. Tapi pasoalanana memang kanggo ngartos waktos Gusti, kanggo dugi ka waktos Gusti sanes perkawis anu gampang. Teu sakedikna jalmi anu peunggas di jalan henteu dugikeun kana waktos Gusti. Sokomo upami dina kahirupan putra-putra Gusti kalersan dipayunkeun sareng hal-hal anu henteu dipikahoyong ku urang atanapi lebet kana situasi anu salasna urang alim ngalamanana. Waktos Gusti kanggo tiasa ngawaler nganyatakeun mujizatna biasana diraos asa lami pisan. Nah wargi sadaya anu dipikasih di lebet nami Gusti, abdi yakin urang sadaya kantos ngadangu atanapi maca perkawis kasaksian pangalaman kahirupan putra-putra Gusti anu ngalaman kumaha Gusti nganyatakeun mujizat tina kahirupanana. Tapi tangtos kanggo dugi kana mujizat Gusti eta aya jenjang waktu anu biasana henteu sakedik. Seueur kasaksian anu panginten ku urang kadangu. Contona aya saurang jalmi dipayunkeun sareng hiji pasoalan anu abot. Atos mah anjeunna gaduh pasoalan tina padamelan, ditambi di pasoalan rumah tangga, ditambi deui ku pasoalan sakit penyakit. Anjeunna ngantos iraha ieu tiasa rengsena, iraha ieu tiasa berakhir. Tapi geuningan hal ieu teh ditunggu-tunggu dugikeun ka lami teu aya tungtungna. Hartosna tangtos sanes hal anu gampil kanggo jalmi ieu tiasa nyebatkeun waktos Gusti anu sae. Tapi upami urang ninggal dina dauhan Gusti dina Roma 8 ayat anu ka-28 anu bagian pertama nyebatkeun kieu, urang terang sagala perkara ku Allah diatur sina alus pijadieunana. Sina alus pijadieunana. Tapi dongkap kana anu sebatkeun alus pijadieunana teh tangtos sanes hal anu gampil. Aya waktos anu sakitu panjangna. Nah wargi sadaya anu dipikaasih di lebet nami Gusti, dangat ayeuna abdi bade ngaguar. Naon atuh hartosna waktos Gusti? Atanapi hal naon anu kedah ku urang kauninga perkawis sareng waktos Gusti. Aya sababaraha hal anu bade ku abdi dulikeun. Anu kahiji, tumalis sareng waktos Gusti ieu hartosna Gusti gaduh kawasa. Waktu Gusti henteu tiasa ditangtoskeun ku urang. Gusti moal tiasa didikte, diatur, nurutkeun ka hayang urang. Tapi Gusti ngagaduhan kawasana numutkeun rarancang Gusti. Jadi tumalis sareng waktos Gusti anu kahiji nyata Gusti ngagaduhan kawasa. Kawasa Gusti moal tiasa didikte. Sok sanajan urang maksa, sok sanajan urang panginten ngalakeun sagala hal, tapi Gusti gaduh waktos nyalira. Anu kadua, patalis sareng waktos Gusti nyaeta maksad Gusti sangkan urang tiasa ngaraoskeun pembentukan ti Gusti. Waktos anu panjang dina urang
ngalaman hal-hal anu henteu dipikoyong ku urang, Gusti nuju ngabentuk urang. Naon anu nuju dibentukna? Panginten sikap urang pasrah ka Gusti. Panginten kasabaran urang. Panginten supados iman urang kuat. Tapi anu pasti biasana ngalakuan hal eta teh Gusti nuju ngarancangkeun sangkan urang tiasa janten berkat. Wargi sadaya biasana pangalaman hirup anu didukeun ku urang eta tiasa ngajanten berkat anu paten kanggo anu sanes. Benten sareng upami urang ngadugikeun carita anu tanpa fakta. Tapi pangalaman hirup tiasa ngajanten berkat. Kumargi eta cumares tentang waktos Gusti hartosna patali sareng Gusti ngabentuk supaya urang disiapkeun tiasa ngajanten berkat. Anu katilu patali sareng waktos Gusti nyaeta supados urang tiasa ngarti naon hartosna iman sareng pangharapan. Iman ieu dinyatakeun sanes pedah urang apal. Tapi tiasa dibuktoskeun jalmi eta teh gaduh iman, gaduh pangharapan, tangtos dibuktoskeunana ngalangkuan waktu-waktu anu dilewatan sok sanaos anjeunna mayunan hal-hal anu henteu dipikahoyong. Iman eta dibentuk, pangharapan eta dibentuk tuk duikeun kana waktos Gusti. Anu kaopat patali sareng waktos Gusti nyaeta anu kabebadukeun kanggo urang sadaya kanggo Gusti henteu sesah kanggo mintonkeun mujizatna. Nah jadi opat hal ieu wargi sadaya anu ku urang tiasa kahartos ngeunaan waktos Gusti. Gusti gaduh kawasa supaya urang ngaraoskeun pembentukan ti Gusti, supaya urang ngarti kana hartosna iman sareng pangharapan sarta urang yakin yen Gusti gaduh kawasa tur henteu sesaheun kanggo Gusti mintonkeun mujizatna. Kumargi kitu wargi sadaya apapun naon oge anu nuju ku urang dirana pandanget ayeuna hiji hal anu ku abdi diemutkeun antos waktos Gusti. Sumerah diri ka Gusti, tetep satia ka Gusti, antos waktosna. Yakin waktos Gusti tiasa tina kanan-tina kehidupan urang sadaya. Gusti ngaberkahan. Hayu urang tumungkul ka Gusti tina doa. Gusti hatur nuhun Gusti ngemutkeun ka abdi sadaya. Mugia ngalangkungan rahmat Gusti abdi sadaya salaku putra Gusti dipasihan kakiatan tiasa ngantos kana waktos Gusti anu sae tina kahirupan abdi sadaya. Abdi yakin ngalangkungan kakiatan Gusti abdi sadaya tiasa ningali waktos Gusti anu endah ieu. Di lebet nami Gusti Yesus Kristus abdi nyakeun paneda sareng ucapan syukur ieu. Haleluya. Amin.